A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Wallahu a'lamu bimaradil khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun shadaqatan shadaq tutahhirum kang nyucikeun ya shadaqahum in qaumun akharun wa tuzakkihim ngebersihkeun ya shadaqahum in qaumun akharun biha kalawan shadaq min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya qaum fa akhadha makanalap yakang nabi suruh samwalihim ing sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadakokeun yakang nabi biha kalawan suruh samwalihim musalli lan ngadu'a sira Muhammad alaihim ingatase qaum ay ud'u lahum tegese ngadu'akeun sira Muhammad lahum kadeko inna salataka in satuhuna doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kaum wagilalan den ucapkeun apa tumakninatun yaiku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobatte ya qaumun akhar wallahu lan Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarung alim tur kang maha urip. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bimaradi alam ya'lamu anna ta'ara wa ruhya qaumun akharun anna Allah insatun Gusti Allah wa Allah yaqbalu iku narima ya Allah taubata ing taubatan ibadi saking pirang-pirang hambane Allah wa yakhudhu lan narima ya Allah yaqbalu gese narima ya Allah sadaqating sadaqah Allah lan ing satun Allah wa Allah tawwab iku kang sangat nerima tobat ala ibadi ngatasi pirang-pirang hambane Allah dikabuli taubatihim kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang ngolas bihim kalawan ibad wal istifhamu lan utai istifham lit taqrir kumedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum maring tobat lan sedekah tobat lan sedekah ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu
kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati maradu ala nifaq haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah. Bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuk nyana teu milu nu mantak teu milu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia urusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu padahal perang-perang nu lain milu lain munafik nya saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekanna tiluan ceuk sakaol mah 7 anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubanah jeung rekan-rekanna teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh alian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwa nyana mah jan teu munafik sakadar ieu we kabong broy ku dunya teu kaburu ayeuna perang mongkos kitu meureun diurang ge ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribahan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah eta kapae eunap ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunya aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jalan tahajud tentrem ya mah puyeng salah tak kiai cek kieu cenah tentrem ya puyeng teu kadeuleu malah nanya nya ka pamajikan aing sing ngareupna naon Kak ya aing diuk nya ngarepan je Kak geus ka ulah tahajud Kak kakak stres Kak aing nya hareup mana ieu arah apo budak bawa tahajud datang ka teu nyawa arah sagala sakalina tahajud haju qodona bang hees ti isuk datang ka zuhur di zuhur datang ka asar ka peusing ge tilok kieu teuing ka aya ge cenah anu sok hees bae mah peusing lalu omong ge aing puyeng ge penting di tahajud ulah ka ulah tahajud dunia ajur ka tahajud pasar sepi majelis sepi gara-gara tahajud tahajud maka ke pasar biasa ke majelis biasa ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat kan gara-gara tahajud teu kuatin aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan ulah ka para solihin heulanan jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuateun tahajud aya naon sih daharna baakur ja
nginum nama akur bahkan lobaan urang bawa tapi kok teu kuatir ieu tah aya reged-reged aya di awak urang datang ke urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiran naon biasa bae pan anu biasa tahajud mah lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae ka kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teu tahajud geus lah kan geus bae kae isu penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng beuh penting tadi kakak teu tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong aduh kakaknya bingung batur mah kan datang ka kos kitu urang mah datang ka kuari teu boga pikiran kos kitu adena aing keur penting teu hudang alhamdulillah senghar oh mun hudang mah aing leuleus nuhun ka Gusti goblok da coba eta aturan adena ge ya Allah ya Rabb jauh jasa tah ieu kan nyana kitu nalian maneh eta mapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhar sayyi'a ya gara lain munafik nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus lantaran tadina teh kabongbroy ku urusan dunia asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim nalian maneh nyana di masjid salat ayeuna aya tah kanjeng langsung ka engkus jam 3 seseria aya naon tuan kok seseria Allah ngahampura ka abi lubanah jeung rekan-rekanna alhamdulillah meunang teu kula ngabejaan ka teu naon ngabejaan malos ka ditu isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh gegeran bae abi lubanah Gusti seserian tadi di imah kaula aya naon Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kangjeng Rasul dibukana ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu dihampura Kangjeng Rasul langsung nu mukana masyaallah kan Kangjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kangjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetami ngeletek bae di jero hate teh jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khudha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana Gusti Rasul ieu harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu harta abdi ieu nyanggakeun sadayana nyagakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae bersihkeun diri abdi tang mentakeun hampura doakeun abdi tah ieu hartana cek Gusti Rasul ma umirtu an akhudha min amwalikum sayan kaulah henteu dititah setik ketika can nyokot harta atuh urusan hampura mah hampura urusan Allah urusan harta mah urusan harta maneh lamun datang jelema ka urang Waalaikumsalam mawa sakarung duit naon eta ieu duit ieu mah ngecokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus beta sedekah-sedekahkeun je aya keneh teh eueuh urang mah goblok kiai tolol tah urang mah mun bisa mah 2 karung ulah sakarung eueuh perintah eueuh naon ai Kangjeng Rasul bapan keheula cek Kangjeng Rasul moal sambarangan sebab kaulah henteu dititah nyokot kos kieu ma umirtu an akhudha
min amwalikum syai'an ente dititah nyokot harta urusan tobat bae dan kela maka turunlah ayat khudh min amwalihim shadaqah. Ya Allah, turun malaikat Jibril mau ayat ya. Muhammad khudh cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina washolli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakadul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katentreman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung di Gusti Allah mantak cek Kangjeng gade cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat zakat makapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti lu na disodakohkeun ku Kangjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang anu tatadina goplah nah iya dicokot seperti lina jangan bersihan dirina tuh batak kurang ge jangan bersihkan diri teh sedekah loba jelema nu yang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep pusing bae sedekah cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak di garuse bae maju nomor kedua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil geus ada kiai ieu tentu teu cager-cager obat oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakihim biha ke didoakeun lah datang ai dihareupeun mah datang ai mah kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema nyol pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah ieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang di palingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan biasa cagen. Geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dina sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal ditanteu naon teu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititanteu naon teu ta sedekah teh manjur tah
mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna ye cak pemalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sodako coba lamun teu sodako sia deuk ka mana maling paling habak ye eta sodako teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sodako teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur be. Ada Gus kiai ke di pondok teh kan ke di pondok teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita anu alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulu embe. Meuli hulu embe langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun kadinya 2 hulu embe 2 dahar bareng kan santrina teh neudekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekerna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar mimiti polona pungguna cekerna ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar buat ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang mawaan geus kieu ngobrol teh endahan nawaran tah celina cenah ngeunah aduh cak santri ditawarkeun celi dah heuh urang himpuk cenah bener beak de celina geus bae tempel badieu teh kan teh lebayan lemah dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu da daging da dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak abah jeung urang ge nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip ujana baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah 2 urang 2 aduh sepatu geus kikiran we jadi ieu geus tatag dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang gak bagian caina caina diangkat aduh nasib tah Gus Dur balaina naon nyana mah kos kieu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit kita pan murid ke guru na eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh kana tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jeung mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah deuk beakeun kabeh ieu bapan si eta mah si eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujak aingan sakali cak meng betul mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutikan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ye 3-4 nyamplung mah dikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh panai bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk teh tah eta
Jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kukumah be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh di mana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wa deui cek Hasan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah satpamim aja dah udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek nya teh tak eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa bere aman masya Allah kebelah dia sa Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai hei saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa kasih anak buah dia juga anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing kita nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat bebeja ka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta masyaallah mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoeun cek kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kakak harti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid sing bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus sekili gertil bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal masya Allah heran keur zaman abah baik keur zaman abah
Mekah babarengan sekeluarga kabeh. Aju pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal. Diasupkeun ka plastik, ditaliat ulah nu nalianana. Sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun. Tendeun di dinya. Beres urang keluar dibuka teu robah. Eta teh teu robah plastikna, eta talina ge kos kitu jakola buka. Eueuh hiji. Padahal eueuh eta teu kaharti eta Gitu malaikat menyulusup ka jero bisan. Abah terima ya Abah. Tah mari bejakeun lah. Sia deui ke. Sodako ya Masya Allah luar biasa bedas sodako mah encan di akhirat tiba heula di dunia betah bedas sodako. Nah iya khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuh ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing mah ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat. Aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat. Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna karena aja tuh bari nyantai be 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya ada naik ya, naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiaina hebat ya kiaina potongan pudoli merenya mah ya oke jadi ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiaina pakai kopiah apa aju pakai sorban jicak wetes jieu banyak kiai salah aing sakit ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan Pak Kiai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah
Di jalan kayak saya turun, jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihadnya namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan, udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter, wetes saraing muludan. Datang ke tempat muludan, atau kiai tak kan minjem. Bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok. Nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis. WTS nah, bajuna rada rapi, yes. Turun kiai na, pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambutnya anak, diciuman ul bolak-balik. Atuh ibu kiai maksudnya, ibu kiai alhamdulillah, jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai akan gusiata. Lagu di forum bawah lah. Itu kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Boh di jero antri Jerman usah salaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena. Atuh terus we atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Boh, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kosi sakit. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik yana dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek cenah teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya ini udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah unduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. jangan ikut cek kiai, di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang macam yang tetap kuda turun baik. Turun di berkat bere deh duit ala kadar balik ceri WTS kieu beja ada di markas jana. Kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun we
langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTSG cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kieu aing nek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kieu di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh akan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mun teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda ana wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sodako eta haju bedang menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang beh anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam cau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah keur carita bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beli tah sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah sia irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP mah ye mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal make HP daripada dicarekan mending berean aya sia ieu berean Masya Allah kali loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran ka dahar cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge
Ya Allah ya Rabbi, lewat gaya. Neng di mana teh? Pabrik. Deres kan nggak jawab, bari mecen beget ge nggak jawab. Kamari mah ngaca. Nek mana iku mah pabrik gitu. Tah geus aya soraan kan ku hari mah. Nah, iya. Pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sodako. Maksudna keur carita sodako, awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor, bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu. Pake bejakeun ka dieu. Tutur. Assalamualaikum, nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Bisi di ka mana ieu pake bae. Ji maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah STNK-na. Nya lagi kan kieu bager amatnya. Bager ai beungeut teu sabaraha cenah. Tah kan boget gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu. Nah, kapanggih. Neng di mana? Pabrik. Emang mah makasih nu jeung kenal gitu dah. Aya tah geus tek and jeep ngaranna. Tuh mulai guys diantarkan ku Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae sudah sieun kamu atuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodaqoh babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodaqoh nu tatadina daekeun bisa jadi tadaekeun tatadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus wah panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu horenganan kurang sodaqoh baheula makan disebutna mahugi sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh jadi ngaleleuskeun hate Masya Allah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat di sodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh polisi galak ke orang sodakohan ke orang kerjasama jeung nyana moal daekeun nangkep 1 juta kali orang boga kasalahan moal daekeun nangkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di situ ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sodaqoh alhamdulillah. Ieu keur carita asli da khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mah eta mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa mengaji pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah ngaji pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho baheula nyokot salembur nyahoan kabeh dementak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain non gitu karena lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah
mayit anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodako, bisa katulungan anakku sodako mayit. Ya Allah ya Rabbi, bedas jasa sodako. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi, doakeun ku anjeun Muhammad, sebab doa anjeun teh sakandulahum nyin katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Numantak di dia istifham li takrir, tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat, ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah, dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sedekahan diri urang, sedekahan indung bapak urang, sedekahan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.